Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji pasal. Syurutut tayammumi ari syarat-syarat tayammum. Asyaratun eta aya 10. Ayyakuna eta yen bukti tayammum biturobin eta kutana wa ayyakuna sareng yen bukti naon aturobu taneuhna tohiron eta suci wa alla yakuna sareng yen ulah bukti eta taneuh musta'malan eta tilas nganggo wa alla yukhalitahu sareng yen ulah aya nu nyampuran kana eta taneuh naon daqiqun tipung wa nahwuhu sareng sabangsa tipung wa ayyaqsidahu sareng yen kudu ngamaksud jalma kana tayammum wa ayyam saha sareng yen ngusap jalma nu tayammum maksudna wajhahu kana mukana wa yadaihi sareng dua panangana bidor bataini ku dua pukulan wa ayyuzila sareng yen ngaleungitkeun jalma an najasata kana najis awalan pertamana wa ayyajtahida sareng yen ijtihad jalma fil qiblati dina masalah kiblat qoblahu sateu acan tayammum wa ayyakuna sareng yen bukti naon atayammumu tayammumna ba'da dukhulil waqti eta sabada masuk waktu sholat wa ayyatayammama sareng yen tayammum jalma likulli fardin pikeun satiap fardu. Ayeuna mah pasal tentang syarat-syarat tayammum. Sing emut syarat mah sesuatu anu kudu dipenuhi sateu acana. Beda deui sareng rukun. Ai rukun mah anu kudu terpenuhi selama berlangsung. Syurutut tayammumi asyaratun syarat-syarat tayammum aya sabaraha? Aya 10. Ayyakuna biturobin. Jadi kudu bukti tayammum teh make taneuh anu suci tentuna anu lembutnya. Sabab lamun kasar makan bisa ruksak kana muka. Lamun teu amat teu aya taneuh nya tiasa. Misalna kana dinding
atau napi kana naon, kana joknya. Lamun dina kapal ya lamun aya mah halus keneh ku taneuh tuh anu garing tentuna oge. Wa ayyakuna turabu tahiron, sareng taneuhna kudu suci. Wa alla yakuna mustamalan, sareng deui ulah bukti taneuhna teh tilas nganggo. Tanya tilas nganggo. Sabab lamun tilas nganggo mah moasah. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, sareng deui kudu apik deui manya. Jadi ulah sampai kacampuran ku saumpama ditipung cenah si taneuh teh. Atanapi ku nu sajena. Nu matak urang kudu yakin si taneuhna teh bener-bener anu suci. Tunya ulah kacampuran. Tuh, nu matak lamun teu ama taneuh, saya nama meunang ngali heula saeutik. Jadi ulah luhurna gitu. Sabab lamun teu ama di tempat anu memang sangat dimungkinkeun gitunya. Kacampuran ku naon gitu, ku semacam tadi mah sabangsa tipung gitu. Naon eta mah selain tipung. Wa ayyaqsidahu, sareng jalma nu tayamum teh kada ngamaksud kana tayamum. Tuh. Jadi orang teh bener-bener ke maksud tayamum gitu. Wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidorbataini, sareng yen kudu ngusapkeun si jalma nu tayamum teh kana rarai sareng dua pandanganna ku dua pukulan, jadi terpisah nu mata. Bidor bata ini, jadi kedua pukulan, kedua nyanak tanuh teh. Cukup sakit tuh sebenarnya nama dina tayamum ada iritnya. Tuh aya ngusap naon kepala itu. Tuh aya di ngusap naon sampean teh aya. Dia tayamum cakep kitu we. Ngan sami anggar sapras wudu wa ayuzilan najasata awalan cenah gitu sami cenah wudunya. Jadi kudu ngaleungitkeun heula najis. Kudu ngaleungitkeun heula najis. Samemeh ngalakukeun naon teh tayamum teh gitunya. Misalna urang tos naon? Tos buang air itu. Tanapi BAB itunya. Jadi kudu dibersihkeun heula eta teh. Misalna teh kamari ku naon? Ku istinjanya. Nah, kamari teh gitu kan. Wa ayya jatahida fil qiblati qablahu, tadi bedana ieu wudu jeung tayamum teh nya. Jadi kudu ijtihad satu acan tayamum teh mengenai kiblat. Satu acan tayamum teh. Kiblatna gitu. Lamun teh mah urang posisina teu acan terang naon? Teu acan terang kiblat. Upami geus terang kiblat mah gitu kan, geus posisina geus terang kiblat. Nyatuna naon eta mah da geus aya kan geus puguh bukti naonana petunjuk arah kiblat gitu emang saya lieu mah lamun can aya gitu. Naon sababna tangke kapayun da. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti tayeu. Jeung kudu tayamum si jalma teh saatos lebet waktu salat. Ta eta nu matake jadi langsung. Jadi teu keheula beda jeung wudu kan. Hari wudu mah jadi misalnya sajam deui atau 2 jam deui oge ka waktu salat itunya tiasa wudu mah kan. Ari tayamum mah teu tiasa kedah langsung tuh. Begitu beres naon tayamum teh langsung salat itunya. Wa ayyatayammama likulli fardin, sareng tayamum si jalma teh pikeun fardu. Jadi hanya berlaku pikeun satu kali fardu. Itunya. Kumaha cenah lamun jeung sunatnya, jeung sunat teh bisa wae, jeung sunat mah. Tuh misalna urang geus salat lohornya. Nah,
hayang sholat sunat tak bisa sholat sunat mah dari dia oge wa aya tayamum mah likuli pardin tayamum pikeun tiap fardu wallahu alam bisawab.